Aku pura-pura cool. Neng kayaknya batnya ya yang papa bebeb. Oh baby, oh baby. Diam-diam kamu rangkul, deg-degan mantap betul. Salting lemas sampai ke dengkul. Alah, kok bisa ya kamu diam-diam sawangi mepeskeun dog rek sabaraha kali. Aduh duh. Sekali. Sakali. Yang puji aku selain ibuku, ternyata boleh juga ya aku. Saya terima nikah dan kawinnya Ella Kamilatu Solihah binti Bapak Wawan Setiawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bukan sulap, bukan sihir, gak disangka ku ada yang naksir. Yang soleh yang ganteng Mesem jaran goyang Ardi Rianto. Spontan kita saling sayang, pucuk dicinta, ulam pun tiba di luar nalar. Tanpa rencana awalnya aku jatuh cinta, sekarang kecintaan tergila-gila. Alah, bener gak ya kamu serius nih sama aku? Aduh duh, kok ada yang mimpi kepelaminan denganku? Ternyata boleh juga ya aku. Mantap. Bukan sulap, bukan sihir, gak disangka ku ada yang naksir. Semar mesem jaran goyang, spontan kita saling sayang, pucuk dicinta, ulang pun tiba di luar nalar. Tanpa rencana awalnya takut jatuh cinta, sekarang kecintaan tergila-gila. Kamu awalnya receh, lama-lama bikin meleleh, sebelum liriknya makin aneh. Tapi ya udah atuh biarin deh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di pagi hari ini, alhamdulillah, kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka pernikahan Neng Ela Kamila Tusolihah, putri dari Bapak Wawan Setiawan dan Ibu Sarikem, melaksanakan pernikahan dengan Ardirianto, putra dari Bapak Herianto dan Ibu Asih. Dan alhamdulillah tadi sudah kita saksikan akad pernikahan dan alhamdulillah lancar, tidak ada satu halangan apapun. Semoga mereka berdua menjadi rumah tangga yang syakinah, mawadah dan warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, melancarkan dan mengizinkan serta memberikan rahmat dan hidayah di dalam acara ini. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Agung, Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para kerabat, sahabat dan keluarganya, dan semoga kita selaku umat yang taat dan patuh kepada ajarannya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Rabbal alamin. Baik ibu dan bapak yang saya hormati, untuk mengawali acara penyerahan dan penerimaan rombongan pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ibu dan bapak yang saya hormati, tadi sudah kita saksikan akad pernikahan, tetapi di sini dari keluarga Nak Ardirianto ada hal yang mau disampaikan, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Asep Fatah. Kepada Bapak Asep Fatah kami persilakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah wa nadaba alaihi wa wa'ada ilaih. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiba-tibayun sabada nasib ubdi ngedalkeun kahormatan Islam, ngahaturkeun nuhun ka sahibut taksimil auqat atanapi ka MC pengatur waktos anu parantos mapinanan waktos kaperibados kanggo nyarios nyoroscos dina ieu waktos anu mudah-mudahan kapayuna sing kaharatos. Tipayun sumangga urang samudayana sasarengan sejamanjatkeun puji jatining iman sejati anu senantiasa ngancik dina ati sanubari hayu urang sanggakeun ka Zat anu maha suci yakni Allah Rabbul Izzati. Oge teh hilap puja hayu urang sanggakeun ka Dat Allah anu maha kawasa. Oge teh hilap syukur hayu urang sanggakeun ka Dat anu maha luhur miwah maha gopur. Nu ditutur ku kalimat tasyakur, ditatah ku kalimat thayyibah, diukir ku kalimat takbir. Birehna alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, hakikat kalayan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kalayan kudrat sinarang irurat mantena urang teh sakompel ngariung di tempat-tempatan. Kuwasilah acarana walimatun nikah.
nalikeun tali kaasih nyangreudkeun tali kadeudeung antara dua pemuda-pemudi. Buktosna Cep Ardi Rianto sinarang Neng Ela Kamilatus Solihah. Urang teh sakempel ngariung di ieu patempatan oge sija ngiring dorong doa kanggo marantena. Nu mudah-mudahan dina waktos tadi alhamdulillah parantos sah kasakseni janten suami sinarang istri atau mudah-mudahan kapayuna sing dijantankeun rumah tangga anu sakinah mawadah sinarang warahmah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna sholawat kali salam mugia salamnya dicurah limpahkeun ka baginda alam anu mulia, anu arif tur bijaksana, anu niti dina jalur suci nete dina lampah anu merenah, anu sapagodos sinarang buktosna nyatana habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap para keluarga, sahabat, tabiin, atba'i tabiin dugi ka urang samudayana selaku umat mantenna. Anu alhamdulillah dina waktos ayeuna urang masih kena tiasa ngajalankeun sunah-sunah mantenna. Khususna ayeuna urang nuju dina hiji riungan sejak ngajalankeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta akad pertikahan Cep Ardi Rianto sinarang Neng Ela Kamilatus Solihah. Atau mudah-mudahan janten sabab pikeun urang samudayana urang diangkeun umatna fi yaumil qiyamah sekaligus kenging syafaatul udma jaza fi yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna sim abdi hapunten nu kasuhun atas nami wawakil ti rombongan panganten pameget ti keluarga Bapak Herianto sinarang ti tatangga Baraya ti palihan Desa Mulyasari Dusun Sukamaju RT 8 RW 5 linggihna ka ieu patempatan boh bilih aya ucap laku lampah kebiasaan anu teu sapagodos sinarang mamanahan di ieu patempatan. Mugia sing ageng kakirangan kahapunten tina sagala rupi kakiranganana. Abdi kawakilan ti sepuhna pun Adi Ardi Rianto supados masrahkeun salerasna masing teu dipasrahkeun ge tos ditampi ieu tosah. An pangintenan sok janten adat istiadat kebiasaan sok aya istilah seren sumeren. Insyaallah daya sanes pamaksadan abdi kalih rombongan ka ieu patempatan. Hiji daya sanes sejak silaturahmi. Khusus silaturahmina keluarga panganten pamegat keluarga Bapak Herianto ka keluarga ti ieu panganten istri ka keluarga Bapak Wawan Setiawan. Mudah-mudahan silaturahmi eta manjang sampai dugikeun ka isukan dugikeun ka tiasa patepang di surga Allah Subhanahu wa taala. Sinarang silaturahmina abdi kalih rombongan ti palihan Dusun Sukamaju kawarga di ieu patempatan mudah-mudahan ku silaturahmina eta singeunaan kana cariosan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Saha jalma anu mikaresep hoyong dijembarkeun milik rezekina dipanjangkeun yuswana dugi ka aki dugi ka nini saur Rasul falyasir rahimah fek silaturahmi. Atau mudah-mudahan silaturahmi ieu sanes ngan saukur di dunia tapi isukan di akhirat di surga Allah urang tiasa sasarangan silaturahmi patepang dina surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Maksad anu kaduana nyaeta seja silatul wa'di. Nepangkeun janji-janji anu pasini, janji anu dina waktos sababaraha waktos kapengker. Kapungkur kantos pun Adi Ardi Rianto ka ieu patempatan dina waktos wengi-wengi ngajanjikeun istilahna nama khitbah narosan ka si Neng hoyong langkung serius deui, hoyong langkung leres deui, ngabina kapayuna nembe ngabunga kamari ayeuna alhamdulillah parantos ngabuah parantos sah janten suami sinarang istri tah janji eta kapungkur dijanjikeun kawitna ngan saukur keluarga ayeuna mah dicandak sinarang tatangga warga dicandak ka ieu patempatan atuh mudah-mudahan sing dijantenkeun panyumpon tina janjina pun Adi nyaeta Ardi Rianto kaneng Ela Kamilatus Solihah. Anu katiluna didorog-dogkeun supados teu lami
Margi ibu tos katingali rada katingali culang cileungna. Tos rada culang cileung da abiginan sami salaras nama tos rada culang cileung. Geus diajakan tadi Sep hayu cenah coang nguah mun uing nguah saha rek anu dihareup. Mentak ngelehan wakilan we heula cik abdi teh 2 piring mah mang engke wayahna abi nu katiluna. Anu katiluna sijasilatul jasad. Nyanggakeun pun adi desing teu disanggakeun ge insyaallah ku pawawan tos ditahampi sadarosna mah. Ngan ieu mah pangintenan ikrar lisan nyanggakeun pun adi Cep Ardi Irianto. Tiluhur sausap rambut tihandap sahimbas dambal. Getihna satetes ambekan anak sadami. Da ieu pun adi teh jalmi biasa dina harti mun di mana kakeset sok raheut mun di mana titajong sok jon tower hartina mun di mana aya kate enak sok aya ambekna tah pangintenan keluarga Bapak Wawan sing tiasa nampina ieu pun adi teh dina dohir rupana dina sifatna dina anu awona dina anu saena tiasa ngabingbing mapatahan tah mana nu bener mana anu salah dari dina mimiti rumah tangga mah kadang can apal kumaha kahirupan dina rumah tangga. Desiga nu indah dibayang-bayang teh kuno can rumah tangga mah siga rek enak hayoh rumah tangga teh. Dari ibaratkeun ningali gunung ti katabihan mah indah luar biasa. Ternyata pas nalika dicucuk ditelusuri perjalananana halang rintanganana luar biasa. Sing kuat nahan karena eta halang rintangan sangkan tiasa nepi kana keluarga sakinah mawadah sinarang warohmah. Anu katerak kaopatna pangintenan kita sebenarnya mah aya 5 ngan anu kalimana penting teu penting. Nu kaopat teh heula ayeuna. Seja silatul mal. Pangintenan nyanggakeun cacandakan sanes ngagul-ngagul ku kaboga da yakin keluarga Bapak Wawan oge nantos pada uninga ka keluargana pun adi Cep Ardi Irianto tos terang kumaha kaayaanana ngan ieu mah tambak pamali aya cacandakan tuh nu dicandak bahkan ngahaja dibungkus direka-reka sangkan gaya tujuanana sangkan teu katara harga tah nyanggakeun mudah-mudahan eta cacandakan sing tiasa katampi khususna kuneng Ela Kamilatus Solihah sing dijantenkeun sababiah mantena dina ngambah rumah tangga sinareng Cep Ardi Irianto sing dijantenkeun kabahagiaan tambah-tambah kadeudeuh dina kahirupan dina rumah tangga. Anu terakhirna penting teu penting bahkan da geus ngantri sebenarna mah sija silatul batni nepangkeun lambut anu ti ditu mah beureunan ngan saukur mawa wadahna wungkul da inditna ba'da subuh cuman yakin qobla seubeuh da geus culang cileung ibu-ibu ge tita tadi wadahna mah nyandak ngan eusina can aya ngan alhamdulillah tos katingali tuh di ditu pangeusina aya ngan beureunan Kang hampura beureunan abi ti rombongan ti ditu bisi aya nu teu cukup sapiring samangkok beureunan siga mah arek nambah ngan ari rek mawa mah ku abik dicara montong ngerakeun ai kudu diwadahan mah. Tapi ngentenan inti pamaksadana mah sapertoskeun anak kitu 5 pamaksadan hiji sija silaturahmi 2 sija silatul wa'di katilu sija silatul jasadi nu kaopatna sija silatul mal anu kalimana sija silatul batni. Atuh dorong doa ti samudayana mudah-mudahan ye panganten baru Cep Ardi Irianto sinareng Neng Ela Kamilatus Solihah sing dijantankeun keluarga anu runtut raut sapapait sama manis cek paribasana kacai jadi salawi kadarat jadi salogak hartina kacai daraek ngaji kadarat daraek salat bina rumah tangga teh ku babarengan daek ngaji daek salat. Landasan ieu pernikahan sangkan aya dina sakinah mawadah sinareng warohmah. Landasan Rian Neng Ela riasan. Landasan ku 4 landasan atana pitihang. Hiji landasi ieu pernikahan teh ku rasa tahabub. Saling mika cinta, saling mika deudeuh. Nu kaduana landasan ieu pernikahan teh ku tapahum. Saling memahami karakter satu sama lain.
Anu katiluna landasan ku tawasuk saling mengisi kekurangan satu sama lain. Anu terakhirna takobul saling menerima kekurangan satu sama lain. Da jalmi mah moal aya nu sampurna. Ulah nepikeun kaninggalkeun ku kakurangan, ulah nepikeun kabungah ku sababiah kaayaan. Da aya kakurangan aya kelebihan, mantak dihijikeun dua sifat karakter teh sangkan nyatu. Minyak jeung cai moal ngahiji, tapi bisa ngahiji dina hiji wadah. Moal ari ngahiji mah sifatan ngan cuman tiasa diwadahan dina hiji gelas. Nya kitu deui diwadahan ku ieu akad pertikan sing bisa menghargai satu sama lain. Doa ti aa mudah-mudahan sing lalancar urusan kapayuna, sing barokah kahirupanana, sing dipaparinan keluarga anu sakinah mawadah sinareng warohmah, dipaparinan putra putri anu soleh tur solihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kanggo ti abdi dialap cekap sakitu bae hapunten bila aya cariosan anu teu entep seueuh teu malapah gedangna. Da abdi sanes ahli dina bahasa ieu ge ngan saukur kapapancenan tugas sungkul piwarang nyesepuhan teh. Atuh laresna tina Al-Qur'an, lepatna tina kabodohan sim abdi. Hadanallahu wa yakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asbaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika ayatan liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati wa man rahiba an sunnati falaysa minni al-ayah amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim wal ulama, para bapak kiai, bapak haji, ibu hajah, sadaya tamu rombongan di penganten pamegat anu pibados dipahormat. Langkung tipayun mangga urang sareng-sareng raos syukur ka Allah Subhanahu wa taala kalayan kalimat tahmid bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Urang sadaya dina waktos enjing atanapi siang ieu dipasihan pinten-pinten pirang-pirang nikmat sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmatul iman sareng Islam. Alhamdulillah nembe ku urang ditampi syukurna anu dipaparingkeun Allah Subhanahu wa taala ka urang sadaya, mudah-mudahan tambi berkah khususna panganten pamegat sareng istri tambah berkah sakinah mawadah warohmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Uga teu kakantun rahmat mi wasalam mugi dilalerkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ku urang sadaya diantos-antos syafaatna di yaumil zaja. Mudah-mudahan urang sadaya kagolong jalmi anu bakal nampi syafaat ti anjeunna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Langkung tipayun pribadas beda cumarios nembe penyerahan penganten putra anu sakitu etesna ari abdi asli Jawa toto, ibu abdi Jawa, bapak abdi Jawa, abdi oge Jawa. Upami sasareosan bahasa kulon, bahasa Sunda saleresna badeol atanapi tegeug, tapi kapaksanya Allahumma paksakeun. Nyapunten sate acana luhur sahur bahe carek bobo sapanon carang sapakan pribados
nembe diaturkeun nyaeta Jawa Toto namun diajar bahasa kulon seueur kalepatanana bilih engke di Cemaritos henteu bilih pisan da karaos pun hate abdi sor nyalira seueur kalepatanana ieu nyarios ge bari ngadeg-deg nyapunten beb Bapak Ibu sadayana. Alhamdulillah penyerahan panganten pamegat parantos etes kahiji nyuhunkeun ditikahkeun atos laksana abdi anu nyaksian ijab qabulna alhamdulillah keng ridho Allah lancar sah munggu syara sah munggu agama sah munggu negara Allahumma amin ya rabbal alamin. Kadua kalina atuh diserahkeun panganten nyaeta ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal bahasana dibulak dibalik bahasa Jawane dibolak balik ti luhur sausap kaketu ti handap sausap sapatu nya eta matos diserahkeun sadaya nya salirana Jang Ardianto ka Bapak Wawan abdi atas nami Bapak Wawan nampi 2 panangan disuhun nambun-bunan ditampi ku 2 panangan alhamdulillah mudah-mudahan jenten keluarga anu bahagia keluarga anu sakinah mawadah warahmah berkah tentrem ayem buyub rukun bahasa Jawane ngoten niku Bapak. Salangjengna eta mah aya bahasa basi sanes jorok sanes jorang nya eta mah geus janten kewajiban sepuh di dia Bapak Wawan panginten di kulon atau di kaler di dia teh upami ditingali ka kulon leres tapi upami tos dilangkap lancar majengna ka kaler ka ditu ka Ciberem mata nepi ka Sukamulya teh saleresna da abdi ge kapungkur keng urang ditu tah tapi pali kaler nya kaleren irgasi payunon Majid almarhum Bapak Darman itu kapungkur gitu nya aya nama alhamdulillah ya urang ditu kenging urang dia yang Arianto kenging Deela mudah-mudahan Bapak Wawan sing tiasa ngaping ngajari ngabimbing ka putra anu enggal nyata Jang Iranto nya eta mah aya kekirangan sifat manusia teu aya kecekapan kirang wae upami teu dicekapkeun dina hate sanobari saliras-lirana. Jadi anggur ora diterima nganggo akal pikiran ati sanobari niku kathah kirange Pak seueur pisan kekirangan manusia sifat kekurangan teu aya kalangkungan teu aya anu sampurna sadaya ge kalepatanana aya dinyalira-nyalira punten ya sanes ngabahas ieu mah nyarioskeun abdi nyalira karaos tatu katiluna eta aya bahasa ngajingjing nyangking ngajingjing nyandak duka rupi naon abdi ningali nya ngansa seleraban lah istilahnya teu diteges-tegeseun anu nyandak naon-naonana alhamdulillah ku abdi ditampi atas nami Bapak Wawan sakeluarga mudah-mudahan eta cacandakan duka amamen duka naon jantan amal sodakoh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala di dunyana ku Bapak Wawan sekeluarga Allahumma amin ya rabbal alamin. Atu katiluna nyaeta istilahna kadieu maksadna sadaya rombongan panganten khususna panganten hoyong ditikahkeun parantos sejak ibadah silaturahim atanapi silaturahmi nepangkeun duduluran tadina teu wawuh janten wawuh anu teu kenal janten kenal alhamdulillah istri pamegat sadayana katingali ngan hiji-hijina abdi teu apal namina punten bae nya mudah-mudahan silaturahmi urang sadaya ditampi ku Allah Subhanahu wa taala janten amal ibadah fi dunya atal akhirah Allahumma amin ya rabbal alamin. Anu terakhir tangtosna abdi tipayun tadi nyuhunkeun dihapunten kalepatanana tah sakitu panginten panampian Bapak Wawan mudah-mudahan abdi atas nami Bapak Wawan mudah-mudahan insyaallah urang sareng-sareng sareng sepuhna Jang Ardianto
kaditu kasepuhna, kadieu kasepuhna, di ditu bumina, di dia bumina. Ulah asa-asa ayeuna mah janten ngahiji sami-sami ngareksa mangga urang sareng-sareng. Tah sakitu panginten luhur saur bae carek seueur kalepatanana pribados nyuhunkeun dia hapunten. Teu acana mangga urang ngadunga ka Allah Subhanahu wa taala supados dipasihan berkah salami-lamina. Allahumma ngala hadinya ngala kutin sholihah bitaksiril maksud liqabul wal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa zuhrina wa maulana Muhammad sayyidil awalina wal akhirina. Salli wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan aini hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatana kullaha wa dzunuba walidaina wa dzunuba limasaikina wa dzunuba kama rabbayana shaghara wa dzunuba jamil mu'minina wal minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina adam wa hawa kama alifta baina Yusuf wa Zulaikha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi sayyidina khairati Muhammadin wa sahbihi wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril fa. Pertama-tama dan utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan pagi dan siang hari ini atas perkenannya kita semua masih berikan taufik hidayah inayahnya serta kesehatan dan kenikmatan terutama nikmati Islam wal iman sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di majelis yang berbahagia ini dalam rangka undangan dan menyaksikan pernikahan antara Ananda Ardirianto dan saudari Ella Kamilatus Sholihah. Untuk selanjutnya kepada calon pengantin saudara Ardirianto Ella Kamilatus Sholihah dan wali nikah Bapak Setiawan bin Bapak Jainal Mutaqin. Sebelum melaksanakan ijab kabul dilaksanakan, maka calon pengantin dan wali diniatkan bahwa pernikahan ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, pada hari ini putri ayah Ella Kamilatus Sholihah mau menikah dengan Ardirianto bin Bapak Herianto dengan mas kawin berupa emas 10 gram dan uang 2.212.000 rupiah yang dibayar tunai. Saya pasrah, ikhlas dan ridho kepada ayah untuk menikahkan saya. Ya Ardirianto, Ya, saya nikahkan dan saya kawinkan dengan anak kandung saya Ella Kamilatus Sholihah untukmu dengan mas kawin berupa emas 10 gram dan uang 2.212.000 rupiah dibayar tunai. saya terima nikah dan kawinnya Ella Kamilatus Sholihah binti Bapak Wawan Setiawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Selama nafasku berhembus, hanya kamu di doaku. Selama mataku memandang, hanya kamu cinta matiku. Dengarlah
Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istriku yang cantik dan soleha, Ela Kamilatus Soliha, saya suamimu Ardi Rianto menyerahkan mas kawin berupa emas 10 gram ditambah uang Rp2.212.000 yang dibayar tunai. Wahai suamiku yang soleh yang ganteng, Ardi Rianto, saya istrimu Ela Kamilatus Soliha menerima maharnya dengan penuh kerelaan. Semoga bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Kau selalu ku jaga, sumpah matiku. Pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Ela Kamila Tusolihah Cep Ardi Rianto. Ieu di payunan hidup aya mamah bage, aya bapa, indung anu kandung, indung anu nyusuan, indung anu nganangna neng ayun ambing berang jemput. Di dieu aya bapa anu ngusahakeun hidup milarian kipayah berang jemput. Teu hujan teu panas, Kini ku harapkan cintamu. milarian kipayah kamu hidup bisa. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di kidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta, air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Piringna dikahandapkeun hiji, angkat lagi hayangna hiji, 2 3 tarik. Alhamdulillah, acungkeun hiji 2 3 cuk. Rezekina hampir sami nya. Alhamdulillah rabbil alamin. Tingalikeun kana kamera ku 2 pandangan geulis. Ieu pandangan AA ka ibu ka. Ari pandangan sedap sok sedap gitu kumaha pandanganna. Nah, beri kieu langsungnya. Beri langsung jeceng. Neng hanya batna ya yang papa bebeb. Oh baby. Baby. Aduh sing mesra
baby. Ini ada yang gua lanjut. Sedap. Sedap. Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama, mencoba menggali cinta. Tetes air mata mengalir di sana, derai tawa selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Tajamnya pisau takkan sanggup goyahkan cinta antara kita, menembus semua dan waktu, menyatu di dalam jiwaku. Tetes air mata mengalir di sana, derai tawa selamanya kita takkan berhenti mengejar. Tetes air mata mengalir di sana, derai tawa selamanya kita takkan berhenti mengejar.
Bagai derai hujan, hapus semua jejak, seluruh hal kelam yang menyedihkan. Kau ganti senyuman, lukiskan hayalan, susun cerita masa depan, bisikan rayuan, merayu raya bahagia. Sayang, perjalanan kita akan berlayar, berlabuh di tujuan yang sama, bermuara di keabadian. Bagai derai hujan, hapus semua jejak, seluruh hal kelam yang menyedihkan. Kau ganti senyuman, lukiskan hayalan, susun cerita masa depan, bisikan rayuan, merayu raya bahagia. Sayang, perjalanan kita akan berlayar, berlabuh di tujuan yang sama. Peluk tempatku pulang. Duet sareng beribadah cenah. Lagu dari Imron Sadewu dan Mbak Evi Tamala. Judul Asgar. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, akan aku mengingkari janjiku. Asik, dihaturan buat sang istri. Sesajian mendera, akhir sebuah cerita. Kini kau telah bercucu untuk selama-lamanya. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Asik, ditarik buat Angko Bibi, Angko Bibi. Teh Yuyun, Ibu Dewa Teh Yuyun. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu ke waktu ku cari titis
asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Selamat datang buat para artisnya. Kamu siapa? Kos ngareke? Oke, pada ditransfer baru aja. Arek lagi buat bebe. Sekian lama ku cari dirimu kasih. Dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku kesali yang tak terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Yuk Bu, joget Bu. Sabu, teman dia dirinya.
Mantap Mas Bere. Wah, cek. Kita goyang lagi bro. Yang punya kawasan melintas bosku, Spirit ahai. Thank you abang. Mana mungkin kapal sampai di tujuan untuk berlabuh ke pantai bahagia. Tajamnya karang, jauhnya laut merah, tak mungkin akan mempersatukan cinta. Aku pun tahu kau takkan bisa mencintaiku seutuhnya. Berulang kali ku ucapkan, berulang kali ku maafkan. Kau anggap aku yang bersalah, kau anggap aku yang berdosa, melempar batu sembunyi tangan, setajam karang kau bicara. Oke, Bapak jangan turun dulu, Bapak. Ayo Ibu yang punya lagu. Ayo dang. Ayo Bapak joget, Pak. Yang punya depan sana. Wan Ciburit Surya Kami
Oke, satu teman permintaannya sudah dihadirkan. Nih, dua temannya sudah ya Bung MC, monggo dilanjut. Terima kasih Jatsa, luar biasa ya. Ayo. Ayo sini dong. Ayo. Bulan yang kau janjikan, bintang pernah kau tawarkan, yang ada hanya celaka. Karena hati kau sakiti, kurang apakah ya aku ini, baik sudah cantik juga sudah di matamu. Musim panas kepanasan, musim hujan kehujanan, pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Yuk para muda. Kau janji-janji, kau tawar-tawar, kau janjikan, kau tawarkan cinta, iming-iming saja. Lagi bosku. Cinta siapa? Cinta selagi batu Duh siapa? di bojone wong. Kalau cinta milik istri tua, ya teruskan saja. Biarlah diriku sendiri saja. Musim kawin lagi, gampang payu, musim panas kehujanan, pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Osmo sinin kita goyang lagi bro. Hey. Asyik. Masih berangkat sama para muda. Lagi bosku, tarik saya. Iya. Kau janji-janji, kau tawar-tawar, kau
bojone dewek. Rindu siapa? Bojone dewek. Kalau cinta milik orang lain, ya percuma saja. Biarlah diriku sendiri saja. Bulan yang engkau janjikan, ya bulan depan. Bintang pernah kau tawarkan, yang ada hanya celaka. Karena hati kau sakiti. Yuk pengantin yuk. Ardi dan juga Mbak Ella Ahai. Empang. Pas banget sanding empang. Juragan empang. Spesial pengantin. Ayo cantik-cantikku, sayang-sayangku. Urip sun lagi ketiban lintang, gemerlap cahaya sinar hitaran. Dasar nasib sun lagi kaberan, nemenini juragan empang. Rasa senang sun ora kejaga, oleh demanan macam sampean. Wonge pora li perhitungan, upai sewakan bandeng seempang. Ada uang pengantinku sayang, tak ada uang tetap ku sayang. Bukakan kula demen sampean, temani kula sampai bleg-blegan. Yen ora tekan saja sedina, tegatonan baik kaya nikmatan. Gini goyang bro. Ayo pemanasan. Yen bener kakang ari kemenan lah, lamar kula go pendampingnya sampean. Ngomongan karo mimilan mama, lamaran sampean pasti diterima. Rasa seneng sun ora kejagan, uli demenan macam sampean. Ora li perhitungan, upai sewakan bandeng seempang. Luar biasa Ardi Rianto. Thank you pengantinku. Pemuda suka baju pengantin kita hari ini. Anjay. Anjay.
sesedina kekatonan bae kayan mata. Yen bener kakang arep temenan lamar bulan kau pendamping sampean tahu ngomong darong mimilan mama lamaran sampean pasti diterima. Sawer lagi urip sun lagi ketiban lintang gemerlap saya sinare terang dasar nasib sun lagi kaberan hidup dingin juragan empang. Lagunya apa lagi pengantin? Yang romantis. Amin. Iyong, yuk para muda. Kameramen kemana? Ayo, kameramen, coba gitu. Kasihku paling cakep, paling ganteng. Apa yang kau cari lagi? Setia dariku belum cukupkan bagimu. Setiap
Jati turun.